Naon ieu nya? Yang penting mah jago di dapur, lihai di sumur, ganas di kasur. Ih, kos nu kuat bae tah Abah, baut nangis aroya ge. Aing mah moy kolot ge cangkangna doang. Parabot nama ya ngorak kene. Ih, naon bae tah Abah? Hese embe mah, geus lah mu minuk leumpang. Waduh, pan eueuh. Ka mana tuh mandi? Aduh, galau aing ya. Kapan gua kan bae ngintipna ku conat. Lanjut tuh lah yang ngintipna. Apa yang ganteng taraje bae nya? Pensiun, dina ngintip. Ai teh ngalamun bae. Galaunya. Oh ya, Cung, kagalau berat. Taraje mana teh? Taraje. Oh, wah di kilo. Hahaha. Balangsak amat teh. Taraje kuat di kilo. Aduh, nyendela mah bayah mancung. Jadi gantung taraje ulahnya. Namun aing gantung taraje, eueuh kesibukan deui. Asa temikeun ni hate. Ngaleok be heulan ayeuna mah sugan mangge kesibukan. Astagfirullahaladzim. Aing kudu nyebut alhamdulillah apa astagfirullahaladzim yo. Gogodan soalnya yo. Bagus oge ya kawat. Awin naonnya. Duh bete ieu lelempangan sosoranganan doang. Bos Buuy ka mana sih? Kangen aing. Apa ku aing teangkeun bae nya ka imahna? Soalna di telepon teu diangkat-angkat. Kacau ya bos aing. Duh, mau korek ti tadi masih cacing di siarana. Ron sia kernan. Sa sia ta? Ranrun bae. Cung. Keur nyalan cacing aing. Emang cacingna leungit di siaran. Lucu sia, Cung. Anak sasi sia. Anak Hamja aing. Wow tuh sia ka Hamja. Hamja bule. Hah? Bule. Terus salah denge aing. Sanyawa aing mah jam-jam hidung. Ku pinter sia, Cung. Ngabaguseun kolot. Emang bapak aing mah bule. Teko sia beungeutna kulinyar uling jeung cacing bae. Woi. Budak-budak sing ngawadak atau bangka. Udah keramik ku yang sia. Duh, ya jelema teh mantas lebaran nu geuring hiji-hiji can atuh. Nu ngebel eueuh, nu neangkeun eueuh. Nu kuriling males. Stok obat tinggal obat nyamuk doang. Kudu belanja ya mah ya minggu hareup ya. Terus ku mandek nyeun rumah sakit atuh. Eueuh job kieu. Kajian boga tanu sakit ge. Nek nyeun rumah sakit bae mah teu ngarti. Panjang kaluhur kajian lah. Ya. Aing dek daang aya cabe doang ya. Kajian lah cabe ge. Ngeunah ieu. Astagfirullahaladzim. Geus kapang gitar aja di bae. Aduh, oge nya ngup anti taraje. Geus atuh ulah ngaganggu kahirupan aing bae. Aing hayang hirup normal. Masing-masing bae teh hirup mah
Setar aja yang jelema. Awas ya, kepanggian doi. Cacak kuing sia. Aduh. Aduh. Sepatu anak kemana yuk? Kerasa ya orang nyeker anak. Apa ketinggalan baru urut sing tadi? Dicai. Kajianlah demi istri tercinta. Nyeker gitu jadi halangan. Aduh, mumpung sepi ya. Masa saha. Anak kibar ya. Wah, pepotongan bos ada pantai lah ya. Udah dikagetan ya kok anak ya. Anak mungkin mah pas tidak aman nih. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Lebok lah, mas tadi lebok. Moy. Siya ko na ano, Moy? Moy. Siya ko na wewean gitu. Asup angin naon? Ya, conot ka mana deh? Kayak ini angan salah kisiala ya. Kieu jadi kolot mah ya, jadi bantalan bae. Ayeuna naon ge kolot-kolot keneh bae. Nyana nu ngeunah aing nu pusing. Kamana ya aing neanganna ya? Kurilingna teu nyaho aing nyana biasanya kuriling ka mana? Kamana minantu aing ieu diteangan aku hese. Pamajikan keur utah-utahan bae ge di imah. La ilaha illallah si Conat. Sia di mana diteangan teh ku hese-hese teuing. Emang aya naon, Bah? Aya naon. Tuh pamajikan sia utah-utahan bae. Atuh utak-utahan ku nanean kula, Bah. Atuh aing nyangan saha deui? Emang sia salakina. Emang kula mah antri. Pan sia tukang obat. Jadi salaki mah kudu tanggung jawab atuh. Ulah hayang ngentidna doang. Ah, saya Bah, ai hobi mah. Ai masalah hobi mah sarua aing ge hobi. Cuma ayeuna mah tinggal dihayang doang. Sia minantu teu boga adab, kami toh hage kudu nyengserikeun. Atuh Bah, pan kula mah tinggal di tukang obat doang. Teu bisa mariksa, jalan mantri. Kebul amat ya abahnya, jangan nabi. Tuh, pamajikan sia urusan. Kudu tanggung jawab jadi jelema mah ka pamajikan. Sia mah bager ka pamajikan mun keur hayang doang sih. Giliran we pamajikan kitu, tadi urusan ku sia. Terus boy, carekan bae. Emang minantu didinya mah pigrokeun jelema. Lebok cita. Eta sia nyeker kitu sepatu sia ka mana? Bah, kula poho. Tadi di mana gua tuh tadi di situ. Ayo balik tuh pamajikan sia urusan, kemusing ekuna naon.